Lur, di mana heula ieu maneh karek datang di dadagoan teh tadi teh. Jadi mah lur. Di mana tuh? Jadi mah cici. Nanaonan di mah. Ngaranyet Kabingung lur itu lur. Nah, Maksudnya bingung eta teuing. kabingung kumaha. Tadi kan kawin lur. Kan kawin. Ku awewe maneh. Ku bapak ku indungna. Ka awewe atuh. Ku indungna we di mana-mana oge jeung ku bapana. Terus? Di mah itu. Menurut ente eta kumaha kitu? Teu bingung. Tong dibingung-bingung kawin tinggal kawin lur. Awewe Loba. loba. Rezeki mah nuturkeun. Gitu. Lur. Sia asal ada ulang-ulang wae itu naon nya? Heeh, tadi ge Kunaon lur asal ada ulang-ulang wae? Bingung lur euy. Bingung kunaon? Hayang beunghar urang teh lur. Mun gawe Hayang nyeta lur aduh kumaha teh. Tapi ngadadak lur. Soak. Bisa teh lur. Bisa. tah. Hayang beunghar kan ente? Nya hayang lur tapi ngadadak urang teh beunghar teh. Ieu mah cuman urang rek ngabejaan gitu nya. Kumaha Solusi gitu. Cuman arurang doang nu nyaho. Heeh. Urang teh boga kenalan. Bisi ente hayang beunghar mah. Hayu ka tempat peragi urang. Saha itu? Si Mbah ngaranna teh, Mbah naon? Mbah Sogun. Orang mana? Orang Cilamaya Cilamaya teh di mana? di Bandung. Dinya teh. Urang ge alami usahakeun aya kasusah. Aya lah anu kan mata kate eta we lah, galau gitu. Sok kadinya gitu. Tah, kumaha tuh lur? Ayeuna keur aya mah mbahna. Teuing kita euy. Telepon atuh. Bel di bel. Urang SMS heula nya. Sok. Oh aya cenah. Keur di imah yeuna euy cenah gitu. Nah, ayo atuh. Kumaha lur? Kumaha lur? Setuju Makan teh. Rek. Hayu lah urang ikhtiarnya. Ayo kurang diantar ka ditu lah. Heuh, hayu sararea meureun ya. Heeh gitu. Bawa kabingung sing meureun. Sekalian gitu orangnya. Tong Ayo tuh. Hayu. Ayo. Lur. Bener ieu di mana lur? Oh iya gimana? Bahasa rada ngaledok gitu. Teuing kunaon ieu lur? Sampun. Ayo kumaha kebehan kieu lur. Nah, ti lama da ulah lobaan teuing ke dieu teh. Minimal di luar itu. Heuh, nya geus we anu perlu na hungkul we anu aya. Salah gitu ya. Bae urang dagoan di luar we. Jangan sumai heula tuh. Ayo berarti. Yuk di luar yuk. Lah itu nya. Dagoan mah nya. Oh, urang ngopi di luar. Tong dilela teh nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum. Lur. Tadi ngobrol tadi enggak jawab. Waalaikumsalam. Kadeu Pak Jero. Mbah. Mbah. Ya punten ya abdi ya. Punten. Aduh, ngomong teuing. Naon ya? Aya naon selain ka dieu? Iya, Pak. Ya, babaturan gitu. Aya kahayang gitu. Yang naon? Ya, itu terus terang mah harus langsung tanya ke jelmana. Di mana sih ya? Oh, abdi itu Bang. Tapi ada teh di desa gitu. Naon ka dieu? Ya, memang sedang main teh lah. Kus batur ya Bang, yang beunghar. Hayang beunghar. Kurang ge hayang beunghar teh. Aya maneh naon ka dieu? Aya kabingung mah. Bingung naon? Tadi kan kawin mah. Hah? Kawin. Urusan nanti aya naon? Kudu kabingung ya. Ci kira-kira kumaha Bang? Gampang-gampang eta kumaha. Naon heula ya? Iya, apa ini? So
lah ulah hebat aku ayah ngobrol siap pun yakin bahwa siap pasti benar. Pegawai saya sepokoknya. Ayah pegawaian halang tuh gede. Hidung goblok kasih mau buat yang juri mau main teh. Si anjing juga mantan aing lih. Ieu mah heueuh bener mantan aing. Oh iya. Orang konon bang. Iya wewe ingat. Kau sedih mau ke kafe wewe. Normalnya sih. Untung sih ya. Yang minum. Karena yang minum mana? Ayam pak. Kalem. Dol, kalian dol mau cai dol. SMA ya ke apa? Saa si Dol deh bang. Sistem. Juga apa mana? Gimana? Ya cai. Bang, udah hiji bang, cing minum teh. Di luar ini masih teh. Oh banyak. Dol, nah hiji cai teh. Kunaon mana nih? Pakai luas, numpo asisten apa? Lain mah tadi dah. Sarua jeung balad urang, jeung balad tuan ieu. Pisan, Pak. Loh, naon? Baru teh asal lila-lila teuing teh. Heuh, nya teh nanaonan wae di jero aya nangis penting nya. Hari uang tuh. Awur baku nanaon ieu teh. Tuh ning euy, diomongkeun teh kala luar. Oh, bener tuh. Har kunaon? Kunaon itu, Dur? Kunaon? Sok kunaon? Minta teh sanggup. Aya juri, Dur. Di mana? Sumpah. Tuh nya tadi pas kajero. Jeung jelema. Kumaha tuh aya? Mana tadi teh di jero lain? Di dieu tadi ge. Maknya ah, Bener, di si bener. Irfan. Bener curi aslina. Tuh aya kitu mah euy. Sanggup sok. Lain kumaha tuh? Balik kana mah. Berarti lah, mah masa orang kadinya ke tempat nasi Mbah. Oh, teh asisten teh. Aya sorangan teuing. Kelo eta mah jeung nu dukun teh. Gua enak kumaha tuh ayo. Gua ayo sanggup main. Ayo. Action. Tur, di mana heula si lain karek datang. Kalau kurang tarik. Tarik. Untung Bang jauh. Kasih aman. Tapi apa ya? iPhone-nya suara pengerasnya. Buru bengap ya. Kan Cingras, ai si Agus itu mah langsung asup. Oke, nggak wae pangopin cai. Lu mau makan minum. Oke. Jadi kayak cuna. Kela tuh bener. Beneran minum lo mana? Coba Kuah tadi aku tadi jeung Udah ya mah gelasan. gelas tadi aya. gelas unggul, Gus. Akuan we. Cai di si Hiji, Gus, hiji. Ah, ini gua ada hiji gitu. Hiji sarada angeur. Siapa harus? Asyik naon?
Ayo habis bicara di mana gitu dia di mana? Minum tak. Mohon Bang. Enggak bisa aku stand. Jangan mah hiji. Terus kan. Iya. Bener tak ya? Hari kaget kan ke rumah. Oh, berarti aku aing kok tadi kadikeun. Eta mah. Si gelasna ulah kan. Bah itu nah aku hiji mah. Gitu Kan duluan. Sudah babah. Oh, ente. Bawa juri gitu. Kita rek ngomong. Bawa juri gitu. Sampurasun. Dulur-dulur baraya anu di kota anu di lembur, khususna penonton Sadapa TV, ulah hilap terus di subscribe, di like and comment, dan di share Sadapa TV. Jangan lupa hilap deh nama Sadapa TV gaduh IG alias Instagram, tinggal di follow IG na Sadapa TV. Benar tak? Benar. Tong hilap terus di like, comment, and share, jeung di subscribe Sadapa TV. Salam.